kan geus jam 8 can ka dieu. Kunaon keur sare keneh meureun. Mane geus can nulisna. Encan deui pertama enggak. Halo guys. Eta si Dika datang. Pelajaranna ayeuna naon? Buset. Sore cuy, urang karek kudang. Emang sare jam baraha? Sare jam 2 peuting. Kan urang teh jam 8 teh arek sare. Nah kamar urang aya sorek gerobas-gerobas wae. Jurig meureun Dika. Ih, sieun. Ayo we urang belajar deui mumpung aya tugas tambahan, mumpung aya Teh Desi. Bera tuh deh, astagfirullah. Teman minjem. Minjem. Ya. Kamarana ada laukna. Woi, jangan mau kendor. Bolo ondak deh, ulah nyumput. Aing jangan budakna ah. Ada. Saya sih nu genjar tadi apa si Dika? Tuh budak nanya.
Dika, tadi mana ngagenjar orangnya? Tuh, orang tadi ulinana di wana kalah. Tengah bohong. Bener orang mah sumpah demi Allah. Ya biasa. Dika, ulang ngegas. Tuh udah mana yang terpercaya ke orang? Besi mana yang terpercaya tanyakan ke Manu. Kasih Dika wati apa bohong benar orangnya. Emang Manuk bisa ngomong Dika? Kan tolol. Dika, ayo orang lob. Ayo. Oi. Ai. Kurang ngajaran nih. Ya. Adio. Hei. Dika, antar orang ayo. Kemana? Kasih Kosim, jangan si Kosim. Ayo. Urip sun lagi ketiban lintang, gemerlap cahya sinare terang, dasar nasib sun lagi kaberan, Kosim. Perkenalan. Ayo, Ulin. Kosim, tadi mana yang ngagenjar orangnya di empang? Urang nadi wae. Bener Kosim. Pugu orang di diwae ti isuk. Pugu orang kergalau. Galau naon? Sebenarnya mah yang beli HP. HP naon? Oppo. Minta pangmelikan atuh ka bapak maneh. Puguh tadi dicari kanan. Dicari anak kos kumaha. Kos gitulah. Saprak corona empang bapak orang jadi sepi. Jadi bangkrut tuh tingali empang. Waduh. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi. Waduh. Hei, meniruas. Mikir kenaon sih? Tadi urang aneh anu ngabaledog di empang. Di bangki itu dipikirkan. Apa jurig?